Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Halimah dari jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. Akan memperkenalkan kesenian yang berasal dari Subang, yaitu kesenian toleak. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and share video ini ya. Subang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki beragam tradisi unik dan eksotis. Salah satu warisan yang hingga kini identik dengan masyarakat Subang adalah toleak. Toleak merupakan alat musik yang biasa dimainkan di acara-acara tertentu yang bersifat kedaerahan. Dilansir dari subang.go.id, alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup tersebut dipercaya mengandung nilai sosial yang bermanfaat di kehidupan para pemainnya. Toleak dahulu dimainkan oleh para anak gembala di kawasan Pantura untuk mengisi waktu luang sembari mengawasi ternak mereka. Saat itu permainan tersebut masih bernama empet-empetan yang terbuat dari jerami padi kering yang berbunyi ketika ditiup. Seiring dengan berjalannya waktu, empet-empetan mengalami perkembangan menjadi sebuah alat musik yang terbuat dari bagian ujung bambu atau congcoawi, serta bambu suling atau awi tamiang yang diberi nama oleh-olean. Dilansir dari kuliahmultimedia.isbi.ac.id, toleak juga menempuh tahap evolusi baik itu berupa bentuk, bahan, maupun fungsi sebagai kalangenan, pintonan, dan kontemporer. Kalangenan sendiri merujuk kepada sebuah alat musik untuk menghibur diri yang digunakan ketika sedang mengisi waktu luang. Selanjutnya, toleak kembali berkembang menjadi sebuah alat musik yang bisa dimainkan dalam suatu pementasan dan menjadi sajian hiburan tertentu yang bersifat apresiasi, baik untuk umum maupun untuk akademis atau pintonan. Terakhir disempurnakan di masa kontemporer sebagai sebuah bentuk sajian alat musik yang bisa dikolaborasikan dengan alat musik lain, baik tradisional maupun yang modern. Toleak merupakan salah satu alat musik yang cukup sulit dimainkan. Saking sulitnya, di wilayah Subang sendiri hanya ada beberapa yang dianggap sebagai ahli, salah satunya yaitu Aki Amar. Inilah sesi wawancara bersama Ki Amar. Upami toleak teh kumaha eta teh, Wak? Menurutkan ngawitanana gitu ngawitannya ngawitanana pun guru kapungkur teh nyata kapungkur mah kan nuju ngangun meri gitu di Serang gitu. Ngadamel teh nyata tangkal pare teh gitu kumargi cepet peot gitu teh. Gampil naon gitu lah, gampil teh tiasa dianggo. Nya anjeuna milarian deui nyemenak nyata kapungkur mah tilas ritual lah gitu disebatkeun teh tamyang pugur gitu. Tamyang pugurnya anjeuna langsung didamel nya dugi ka ayeuna tersebar gitu. Nya kalaresan nyata kamari ieu teh waktos sisingaan ngadeg di Kabupaten Subang teh nyata bade sareng toleak ngawitanna mah kumargi pun guru aya wagelan pangintang waktos harita nya ngajengkeun sisingaan gitu. Gitu tah. Eta sejarahna kitu nya. Oh, awi sejarahna eta mah sejarah naon teh ngawitan gitu ngawitan terangna toleak di Kabupaten Subang gitu. Pun guru teh gitu. Pami perkembanganna kumaha kitu, Wak? Ti masa eta dugi ka ayeuna tiasa dikolaborasikeun. Nya waktu kegiatan-kegiatan itu nya waktu sok ngiringan kegiatan misalnya di Bogor, di Bandung gitu ngawakilan sakabupaten Subang gitu sareng ngarencangan panginten ti nyati kampung adat Bancai sok ngiring gitu. Atau ti nyatin sanes gitu nya gabung di Subang gitu. Tah gua kalarasan sok ngiring gitu. Main teh di Bandung, di Bogor misalnya gitu. Gitu. Terus sareng dakwah teh kulantaran bingung gitu da toleak mah terbatas lagu.
nyawa teh naon gitulah mempelajari nyalira we gitu nyata ngadamel tina kayu gitu. Alhamdulillah kenging gitu seperti ieu barangna gitu tah. Upami disebutkeun sempalan tina toleat biasa gitu tengah jinten buat teh ngadamel hoyong lebet kana gamelan hasuna lah hayong lebat gitu terus sareng kolaborasi sareng elektun anu disebutkeun pelajar teh gitu hoyong lebat gitu. Alhamdulillah buat teh sok ngiring we gitu sabaraha grup gitu buat teh gitu tak gitu gitu tah Ya janten nan sih wa filosofis ti toleat teh. Upami buat teh kadieuna menartuna filosofi di kampung adat Ganceuy aya di Subang di pun dulu lupa eta mah teh geus terang masalah filosofi mah. Namun di dia sateaceuna almarhum sepuh kapungkur wayahna kamurang kali sakola kedah di pasihan terang filosofina naon hartosna toleat nyaeta urang teh sing taat kanu musikeun diri ngatimangkeun badan urang ai saurna paajengan mah nyata la hawala wala quwata illa billah yang aliyyul azim teu daya teu upaya angin Allah gitu upami. Namun ai sepuh kapungkur mah naon gitu nyimpen teh dina simul dina simul nyata dina simul teh gitu simulasi gitu dina simul tah naon hartosna toleat anu neme teh disebutkeun naon hartosna da ieu teh kolaborasina teh toleat mah sareng celempung sareng karining gitu biasa buat teh ngarang ngae gong alit gong ageng nyata tina bambu di gitu nyata kitu teh naon hartosna misalnya teh nama celempung da sareng celempung teh cing lempeng ucap tekad urang laku lampah urang kanu sae gitu tah teras di sarengan deui ku karining teh karina lepon benten sareng lepon lahiriah urang kieu tah pami antos kasebat tu anu ti payun tadi teh hartosna toleat harosna celempung berarti telepon teh nyala karining teh gitu seperti gitu. Nah itu maksudna teh gitu mentak teh ka ade-ade anu dongkap ka UA centai lain UA soalim atanapi panglaresna ampun paralun han urang hayu we urang sasarengan atuh anu saena tina bambu ge sanaos tina bambu ge paminten amanah anu awon mah ti diri UA gitu. Itu maksud UA teh gitu. Mentakana UA teh lain agruk payung butut itu ka ade-ade anu dongkap ka bumi hoyong tiasa tentang masalah toleat mangga gua dipasihkeun anu sakadada kaduga anu tos kaemutan gua atau kaalaman gua mah gua tadi pasihkeun gitu murang kali teh sareng filosofina anu mah disebutkeun naon margina anu penting mah eta gitu naon margina eta mah kamu urang sadayana sanaos tina awi ari laras mah amanah pamintan gitu anu awan mah lah di diri UA pribadi eta mah ulah rek diturut eta ulah rek ditiru gitu gitu maksud gitu tah gitu Janten UA teh salakuna yagana nya nya UA mah kumaha nya selaku nya tiasa naon gitulah pengarang otodidak seperti ieu mah ya toleat ieu sempalan mah otodidak biasa gitu naon margina gitu heueuh da naroskeun kana pengalaman nyalira da bahan-bahan teh ngawitan mah dugi ka sapanggulan teh mun janten hiji gitu seperti saya ngadambel tina bambu ieu mah gitu benten deui sareng toleat toleat kan magurana ti Bapak Parman kapungkur anu tos almarhum gitu tah kulantaran terbatas lagu teh wa teh ngadamel nyata tina bambu teh tina kayu gitu sanes bambu tina kayu tah ieu etana muktosna gitu gitu janten maksudna wa teh hoyong tiasa nasional teh nyata lebet ka gamelan lebet kana elektun lebet gitu. Alhamdulillah sakadik-sakadikeun wa teh nyatos naon gitulah entos sering main gitu gitu.
Janten gitu. bedanya eta wa anu dua eta teh. Benten iya mah tina bambu teh nyata gua waktu semaguron di kabupaten gitu nyata Bapak Parman almarhum gitu. Nah, iya mah gitu. Jadi gua teh yang main tiasa keluar sareng grup sanes gitu kumaha gitu nya. Gua teh milarian nyata tina kayu gitu. Ada mah teh tina kayu snorkeling. Nah gitu. Anu sae gitu. Itu alhamdulillah dugikeun ka tiasa wa magelaran sareng grup-grup anu sanes gitu. Tah mun kitu. Jadi fungsina ieu teh anu ieu naon wae Pak? Ieu kan aya anu ieu nya. Ieu paranti naon gitu. Janten Ieu ieu mah paranti fungsina naon? komplit ieu mah. Upami laras pelong aya madenda aya teras nyalenro aya gitu. Mentak wa teh ngadamel teh janten disebatna teh aya dakwah mah duka laras henteu mah gitu. Oh ieu mah wa cenah saur urang kalian anu eta anu kabarumi teh geuning gua tiasa ngadamel 2 oktav. Naon cenah 2 oktav teh janten 2 nada rendah sareng nada tinggi gitu 2 oktav teh nyata gitu. Ai wa teh ngemutan nanti dia teh toleat teh kan aya dia di ieu yang dihandap. Tah kitu aya yang dihandap. Paranti Ya ngatur suara gitu, ngatur suara teh ieu mah dina toleat masa lancat janten anggar we tinggi ieu mah upami ieu mah teh kumaha yang tiasa nada rendah janten tinggi gitu janten si nada teh dibagi 2 gitu. Jadi nu rendah teh dibagi 2 jadi tinggi gitu. Gitu maksud gua ada gitu. Alhamdulillah kepenak bikin ka berhasil raosan tua mah gitu. Biasa main di kalangan ansanes gitu. Sareng elektron gua ngiring gitu. Sareng naon gitu sareng gamelan ngiring gua teh gitu. Gitu alhamdulillah gitu. Nah kitu nya. Janten upami anu eta mah anu hiji pake bambu mah teu tiasa dimasukkeun. Teu tiasa masuk naon kitu teu tiasa dimasuk sareng sanes gitu. Paling oge salagu 2 lagu gitu biar terbatas lagu nyawa teh milarian deui gitu ngemutan deui gitu. Janten anu ieu hiji deui mah tiasa ka mana wae kitu nya. Alhamdulillah tiasa gitu. Janten si laras teh tiasa kakuasai gitu. Itu tahu pami kana gamelan Sunda tiasa lebet atau kana elektron tiasa gitu kana player gitu biasa sakedik-kedikeun gitu itu gitu. Pami suantena wa suantena yang dicobi gitu biasa dicobi. Janten emang aya perbedaan gitu nyawa tina suara. Aya perbedaan. Benten gitu. Nah gitu. Upami ieu ngadamelna lebih rumit mana nyawa ieu? Lebih rumit kan tina kayu. Nya aya masa lancar kan aya mah benten ngadamel seperti klep-klepna gitu benten rujit teh gitu. Kayu naon wa? Kayu snorkeling upami di ieu mah nya naon teh nangka gitu upami di urang gitu. Upami kayu eta mah di luar mah kitu snorkeling teh aya di ieu nya di kampung adat Bancai teh aya gitu. Sok milarian kana sanes gitu. Kamari ge buat teh sapali kenging ti mana ti Haur Gelis ti Sumedang kenging teh. Upami teh aya mah sok milarian ieu we galih nangka jadi urang di dieu.